ini parah nih. Aduh, aing nyerisan awak ini selari teh. Usah no apes-apes aja dia kita ngurut ku aing ya. Acil! Acil! Iya pencet narik poli. Cil! Oi. Wah, ieu mangsa ieu. Oh, ka dieu we heula. Ah, kulit mantek sih mah hiap. Kawan aku, pansnya tejanggi asal teh ini dis megap. Ah. Iya peurit. Ka dieu lah. Hiap sih mah aing geus capek sih bawa motor-motor acan mah jeung megap mobil ge aing eueuh. Heuh hiap atuh. Ieu hayang duit teh. Ya hayang kayak ada duit mah sia teh. Pos nu heueuh sia nawaran duit. Yo, caritana kieu aing teh geus ti bapak aing. Anjing, bapak aing teh ngajual kebon, payu, kebonna teh. Heuh kumaha kayak maksudna sia mah langsung aja aing ah. Untang berbelit-belit maksudna sia nawaran duit ka aing kumaha? Kapan aing teh tadi teh isuk-isuk teh geus lari. Tah, suku aing teh taregel ye. Jadi aing kudu kumaha neang tukang pencet? Cih, atuh neangan tukang mencet nomeureun duitna aku tukang mencet. Watere pencetan aing tah, suku aing. Anjing, naon nu dirasa sina lah duitna kan? Anjing, terpercaya ka aing. Anjir, siap Kevin. Aduh, lomba duit siap. Duit pencetan ka Oh. Tapi ulah bohong Kevin sia teh aing keur butuh duit teh ya. Tenang, watere jeung aing mah keur loba duit kieu mah. Ulah nyebut Kevin atuh. Bos itu ka aing teh. Heuh atuh bos. Cicing atuh bos. Nah, Aceh. Meuli lah Aceh minta ieu. Terus aku teh meuli aya debat. Aduh. Eh, jiwa lagi. Penyukan anggus yo. Kevin yang ulah sampai duit sini teh. Aduh. Ajik ting si Kevin nu dirasa si goblok duit mainan eka gawean aing ya masih kunyukin. Awas ya koy. Kemana nih bos? Sebelah aja nih. Aya eueuh rambutan teh. Tunggu ini paten bos. Ah, leueuh ieu teh da. Iya lain bos. Adik. Iya bos. Watere, aduh, eta ah. Iya lain bos. Ieu tak ada Ih, siapa batu duit bos? Aji ting gua. No. Iya lain. Iya lain. Gimana lomba duit? Gimana lomba duit? Gimana lomba duit? Siapa nipu aing kunyuk? Ampun. Siapa kunyuk tinggal kawan ke aing goblok? Ampun wa, ampun. Untung tuh ngacana ini kunyuk. Ampun wa. Siapa teh tuman budak leutik set kunyuk. Asa mulas euy aduh. Ini bau. Cing cu aing ngejaran keresekan nih. Bau pisan ieu. Ih. Aya mang acil Kok aing jailan sate kali-kali mah. Cil. Keur naon di dieu Cing, aing keur nangan layangan cuman anu pegat. Boga udud. Hanteu aing teh. Meuli atuh. Eueuh duit mah ge. Atuh ka dikeun meuli. Hayang udud. Heeh. Ya, lamun maneh bisa ngenyot ieu nepi ka kempesnya, di ambeun kita. Ku aing pangmelikeun udud. Nah, naon maksudna ieu ka aing kita. Nyedot tuh kieu. Sok we atuh resepan pan ieu mah. Tapi dibere udud. Heuh dibere udud ku aing. Sina kempes ieu. Sina nepikeun ka kencot pokona mah. Disedot ku aing king. Sok. Aslina ieu naon maksudna ieu? Asli. Pirak ieu hungkul. Heuh gede kieu gua. Jangan nepi ka kempes. Oke. Sabaraha sabungkus? Sabungkus. Gampang atuh king nu kieu mah. Heuh sok atuh ku aing pangmelikeun udud sabungkus. Asli. Sok nepi ka kempes. Anjing. Naon ieu king? Allahu Akbar. Allah. Anjing. King. Naon ieu? Naon? Naon kitu? Anjing. Kunaon? Liar ya. Lieur? Ayo tanya eta. Naon kitu? Bau naon? Ayo sebenarnya naon eta? Punyuk.
Ini bawa sepi tank kieu. Tapi beuki kapan min? Erek sekali deui. Yo. Geus ulah. Geus. Maneh king hirup kene wae geus bau, kumating mun geus paeh. Anjing. Eta kok. Nah, ini sarelok nama tujuan Anda di dieu ki. Iya meureun, tang sebenarnya. Titik na gitu. Oh gitu. Singkong. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Punten. Punten. Pada. Punten. Punten. Assalamualaikum. Punten. Oh, Mangga. Bade kasa? ayo mangsa. Ditanya teh kalah malik nanya sih ke sepion wae. Bade ka Pak Haji Pepi. Bade naon? Aya peryogi, Pak. Aya obrolkeuneun. Aya naon nenengan saya ya piobol naon atuh? Saya Haji Pepi mah saya. Anjir, ayo masih terpercaya king. Laku Haji Pepi kieu. Heuh gitu. Hei, kamu udah letik, udah macam-macam. Di Ciamis mah alapaleun ke saya tuh Haji Pepi. Ek naon? Yes, jangan panggil aku anak kecil, paman. Aku sudah buluan. Biar aku model anak kieu king. Teu nyaho atuh nah heuh gitu. Sok ayo asup. Ayo piobol naon jeung saya ayo kade-kade. Supir, ieu teh ngaron saruti baralik, pembantu sarua di imah ge baralik. Ye. Maneh? Kade. Perlu ka saya mah, pangelapankeun tulikeun mobil. Kamu udah letik kade. Kapan mobil? Heeh. Oke, masalah aya piobol mah gampang bereskeun heula ieu. Oh, nya tuh, Pak. Ya, maneh? Sapuan tuh, sebelah itu sapuan. Mohon. Buru, ngobrol. Kasana tuh pake kehe. Kita Pak. Sok, kalau ka saya mah. Jadi beres karek ngobrol. Nya, siap. Anjir, aing kalau kita sesapu, sudah percaya aing mah. Pak, Bapak teh bade ngawakilan Ciamisnya di Senayan. Nya jang doakeun we insyaallah. Bapak mah bakal amanah komo ngabajukeun rakyat Ciamis mah atuh ngawakili Ciamis ka pusat. Doakeun nya. Nya atuh, Pak. Pokoknya mah didoakeun pisan. Tapi omat lamun geus di luhur lah poho, Pak. Moal atuh geus tong loba omong. Buru anggeuskeun. Aya piobroleun naon maneh teh atuh jang. Oke. Cek Pak Haji barang kalebet. Oh, iya Pak. Hari nu nembe sanes Pak Haji Pepi gitu. Sanes eta mah, Bang Jack pembantuna. Oh. Kok aing ngomong-ngomongkeun Haji Pepi, Anjing. ngaku-ngaku. Hah? Nah, Nu bieu malah yang Pak Hajina? sana. Pembantuna cenah Cil. Tuh, pan. Geus ka sawang ku aing ge. Nang menggebugana ieu mah. Ari Pak aing ngegebugan king. Geus mau.